Wargi tepang deui saban wayah kieu dina pidangan acara nu maneuh kapihatur dongeng Sunda Mang Lili Guntur. Kalayan midangkeun judul Mojang Desa. Mitra urang teraskeun hanca teh neme dukika nalika si Abah nuju gunem catur sareng Usman. Perkawis Usman nyarios ka si Abah. Saurna hoyong beunghar, hoyong loba duit, hoyong seur acis. Urang wihan deui sakedik. Inga kali usi aing majujang tentang tu ieu hanya loba duit hidupnya senang sebab kesenangan sifatnya relatif. Kudu apa saestunya susah senang eta geus jadi banda sakabeh manusia. Tegasna boh keur anu loba harta oge keur anu miskin duafa. Sarua bakal ngarandapan susah. Allah ngajauh dina Al-Quran saestunya manusia diugakeun ke alam dunia nya keayaan susah. Artina bakal nyang hareupan rupa-rupa masalah atau persoalan. Ya ayyuhalladzina amanu khuliqu haluan. Ngadengi katerangan si Abah kitu. Sakedapan Usman ngabaheudin. Teu nyarita. Cikopi anu aya hareupeun geus mimiti tiis. Selangku manehna disuruput heula bangun nikmat naker. Sawatara si Abah pok nyarita deui. Kami mah jadi inget kasih karta. Heula manehna basa tepung jeung Abah. Kungsi nyarita bersih lagunya kalah caritaan si laing hudang. Kumaha saurna Abah? Nya gitu manehna nyarita. Abdi mah bah hayang boga duit sakarung. Jadi hayang zeuri Abah ngadengen eta caritaan si karta teh. Kumatah ayeuna kahirupanana Mang Karca teh Bah? Iya, Abah ngajarnya beda. Nya ayeuna hirup manehna zara. Jadi gawe boga imah sabab disita ku bank swasta. Bank swasta rupina Bah? Ya eta bank swasta. Nya rentenir jadi si karta teh caritana teh cenah nginum duit karentenir borahnya imah atuh ladang nginum teh sebagian gede dipake biaya abruk-abrukan nyangan tempat-tempat karamat gaya ningeweung rumah geung minang manehna teh cenah minang tapa brata di guha-guha. Eta kumaha kawitna? Mang Karca betiasa kitu. Mimitinya makin si karta teh menang pituduh di jalma. Hanya dianggap kolot kumanehna. Usman sargep ngabandungan caritaan si Abah. Sawatara harita waktu terus nyerelek
maju ka beurang. Jalma geus mimiti rea nu larar liwat kahareupeun imah si Abah. Geus biasa anu reka sawah jeung anu reka kebon. Manuk ricit luhureun dahan kai. Bajing pating alat celek. Leluncatan tidahan kadahan sejena. Sora hayam jago kadenge kongkorongok. Si Abah reureuh heula cumaritana. Hanca obrolan jeung Usman cenah rek dituluykeun deui sabada jeda pikeun ngalaksanakeun heula salat duha. Sabab geus jadi kabiasaan, jadi kalangenan si Abah dina aktivitas kahirupanana sapopoe. Inyana dawam mun peuting ngalakonan qiyamul lail, salat tahajud, beurangna puasa sunat, Senin Kemis, jeung salat duha. Geus puguh perkara nu sifatna wajib leuwih diutamakeun. Demi harita Lilis geus mulang ti sakolana. Rengse ucu-ucu, salin baju, rengse salat lohor, rengse dahar, tuluy pirajeunan Lilis teh ngadon niis di pipireun imah. Diuk dina bangku bari ngararasakeun hiliwirna angin anu lirih lir ngusapan awakna. Awahingku nikmatna antukna eueup bae Lilis kasarean. Pareng si Abah ngoreleng kapipir rek nyokot suluh. Barang ret kanu keur sare lain deui ngaranjugna. Sakedapan si Abah hareugeun. Panonna neuteub seukeut beungeut Lilis. Hatena ngagerentes. Aduh, geulis pisan budak teh. Tengara ka indung, tengara ka bapa. Tapi ngareupna meninyeungseng kitu. Keteyep si Abah ngalengkah ngadeuketan. Ragamang leungeuna kana cangkeng Lilis. Bari pok nyarita. Iya, seneng. Montong hees dijarian. Angin. Si Abah ngaguyahkeun nu keur tibra. Lilis ngulisik nyah panonna beunta. Kadenge manehna ngucap istighfar bari tuluy cengkat. Pindah kaiduh kangon bari nyah es dinu kieu. Si asup angin. Ceuk si Abah. Lilis ngoleset turun tina bangku. Saturuyna muru ka kamar. Sedengkeun si Abah koreleng nyokot suluh keur ngarebus daun jukut riut meunang ngala tadi isuk-isuk. Ceuk si Abah ka Jang Usman, rebusan cai jukut riut teh hade pisan hasiatna keur ningkatkeun stamina jeung vitalitas pria sarta manjur keur ngabangkitkeun libido.